Banjir di Jalan Madesa barudak motor kakeem sakedik deui wah bade limpas ieu mah hahalang ge. Wow, banjirnya luar biasa, iya mah. Oh, China masih kena tarik. Halo, Dodo. Banjir guys. Wah, banjirnya parah, Bi. Parah. Ampun. Lebat Bi ka bumi. Itu mang runtuh. Banjirnya parah banget. Neng. 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 Pang nelponkeun ieu kakak iya. Aya nomor si kakak iya teu. Pang ieu teleponkeun motor babaturana anu Lexi warna beureum palid gitu. Gaduh teu? Hah? Nyata aya duka di mana? Nya motor nu rencangan si iya na ciki bibi mah. Lexi warna beureum sami kos nabi. Kita lihat rumah. Wow, luar biasa. Sedikit lagi, aduh, lewat. Aduh, banjirnya luar biasa. Ya Allah, atasan ya Allah, banjirnya ya Allah. Wow, luar biasa. Motor-motor terendam, lur. Ten, paus motor teh. Di mana? Iya kontina. Ada kan itu. Kela, orang tinggal halanya. Anu beat atau teh dia? Beat warna naon? Warna hidung. Warna hidung, kela. Aduh, teka tinggal, Mana wan motor? Jeung anu beat? Oh, beat anu ieu tah. Hah? Tapi geus diamankeun? Ada teu bisa di Cileunyi tuh. Di mana? Eta di dinya. Di dinya? Di luhurnya anu katueum. Kakek ku abdi teh bari dikaluhurkeun da disarimpun di kebon. Cuma di kunci air rese. Gitu. Jadi kondisi kita seperti ini, Pak. Ini banyak warga yang tenggelam ya rumahnya. Jadi motor-motornya juga pada pada tenggelam semua. Dan ini jalan Madesa, Pak. Madesa banjir parah, Wan. Mohon Bapak Gubernur saung satu urang Ampun ya. saung keikhlasan ya. Ini juga getar. Di dia di mana motor teh di luhur? Oh, bae we di luhur mah, teh di dia gitu. Payah lebat. Lapor abi mah. Panghalang oge laput. Kalau ieu jebol we. Mana? Oh iya ge jebol. Melengking kieu Jebol. nya jebol.
Aduh, luar biasa banjir. Tah sakieu palawargi banjirna. Aduh. Luar biasa. Banjirnya teh saleher ya mah. Aduh, kasih Oh. Ya Allah, ya banjirna agung pisan ya. Neng, tos deka palih ditukeun cenah. Tos deka cakat warung mangayaikeun, Pak. Mohon. Oh. Ah, luar biasa. Tuh, sekieu banjirnya. Sadada tadi mau sekieu pisan salehnya. Aku naon, ah? Kadek kabarna? Kabar mah ieu, panen peonan. Nya, Jadi gampang kieu. nya beli aya kabel anu nyolok kene gitu bahaya. Kayak listrikmu ieu mah geus baru mah. Eta kenal pota tuh lebat. Sakadik deui. Jadi paluman ieu gitu. Nya kata ngarah teh lebatnya. Ya. Atau dulu Aduh, ieu kontrakan Simkuring. Terus limpas. Aduh. Ieu naon di sampah-sampah naon tuh. Gusti nulung. Ieu teh dinten Senin kaping sakitulah bulan Desember. Kaping 5. sakitu kok. Lah? Kelasna tadi udang kok sakitu. Itu cai. Itu lah limpas tuh komo itu mang sisina jembatan buka abi teka ditu caina tarik caina motor oge ngarambang aya nu ieu sareng nu semah aya hiji tah bit warna beureum bet deh Lexi ada nu bedak mangade aya hiji anu bet tuh geus dikaditukeun kaluhurkeun ka warung. Oh? Nyantos. Saha? Oh, nu Lexi bah ditu dikapalikeun kitu ka mana? Bete ku barudak. Tarik caina hese ka di mah. Itu motor ngararambang. Hah? Sisa iya di dia dulu, Bu. Tarik sakieu lah di ditu mah. Di mana? Di luar, meureun eueuh si dadana. Di dida ieu meureun di dieu tuh aya. Motor Lexi beureum. Motor Beat eta nu wargina Pak Ade. Dua nu kauning mah.
Allahu Akbar. Kita lihat kurang tinggal looking di bumi. Ya Allah, mudah-mudahan alhamdulillah. Tah tadi mantos sakieu pisan cai teh bade lebat ke bumi aduh. Alhamdulillah cuman rembes sungkul palawargi. Tuh. Tak upami tadi kieukeun mah kapungkur teh sim kuring ngangge meja TV. Wah, limpas TV na lapur ka harandap. Ngambang we. Panghalang. Meskipun tadi tos sasenti deui ieu teh bade lewat pisan. Alhamdulillahnya. Pitulung Allah. Kantun beberesna tuh mang cepot mang dawala kebanjiran dedeh teuing. Akbar. Mang cepot yang saya kieu bawa banjiran mang cepot mang dawala aduh. Ieu teh di daerah Madesa Gang Madesa 5 pengkereun sakola SD Citarip. Margi pengkereun bumi sim kuring teh nya ieu kontrakan teh susukan pisan janten hujan teu sakumaha ageung oge upami hujan di baturna ageung mah banjir kirimana gitu aduh pedalami deh